Nah, iya akal. Pikir teh kabagi dua. Hiji pikiran anu timbul tina tasdik jeung iman, kedua pikiran anu timbul tina musyahadah jeung kenyataan. Tah anu kahiji mah li arbabil itibar, pemikiran-pemikiran anu ditimbulkeun ku tasdik, kepercayaan jeung iman eta teh keur ahli itibar. Ari-ari itibar teh nyaeta ngadalilan bahwa ayana makhluk menunjukkeun kana ayana khaliq. Kapangina Allah teh pemikiran langit, pemikiran bumi, pemikiran makhluk salian di Allah. Disebutna ahli itibar. Nomor kedua, ay pemikiran anu dihasilkeun tina musyahadah jeung ayan, kenyataan jeung ningalina musyahadah ka Allah eta ngadalilan ayana Allah nimbulkeun nunjukkeun kana ayana benda salian ti Allah. Anggar aya cerita taroki jeung tadali teh ya gitu kabeh oge. Kan pemikiran-pemikiran anu tihanap kaluhur disebut taroki dihasilkeunana ku tasdik jeung iman. Pemikiran-pemikiran anu tiluhur kahanap disebutna tadali, eta pemikiran ditimbulkeunana ku musyahadah jeung ayan. Jadi anu kahiji mah taroki ngadalilan ayana makhluk teh menunjukkan kan ayana khaliq. Nomor kedua mah tadali menunjukkan ayana khaliq teh bisa terjadi ayana makhluk. Eta pemikiran-pemikiran kayak kadituna faqala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi. Ya tulisan musannif anu dibikin di surat. Surat kumaha? Jadi cerita tentang musannif pernah nyuratan ka sapalihna kawan-kawana Final bidayah majalatun nihayah, tungtung mah tergantung permulaan gitu. Nggak sedina hikmah pas ini panghanapna mana asraqal bidayah asraqat nihayah tingkah zajal ma'anu lurus dina awalna kaditu na bakal lurus gitu. Kita tahu sebarang hiji deui teh terus karena doa-doa munajat musolli Munajat. Sok ala Allah doa-doa.